Kabayan diuk dina golodog nyarande kana tihang bari nundutan tuluy ngagoledag diharudung ku sarung. Aya imah sisi lembur cerik pilih awi butut pisan teu anggrek nu bogana mangka bayang geus kasohor bataheng mangka bayang hulang-hulang jantut teu aya gawe kaleken bapoe luntang lantung jeung dundutan ngagoler nagolodog saretiba nyanding tihang nyaaheng. Dua budak hujan nyen otong keluar bari ngaromong tarik parebut dahareun kabayan ngulisik kagarewahkeun. Ajar maraneh beut ngagandengan kami keur mujas medi sare bari tapa nyiar ilham na impian nurus tunjung bebenjit rasakeun sia kami hayang nampiling. Eda ampun hapunten mamang kabayan kuring tata titik mugi mangkabayan mahapunten luntur galih betungku kuring katampi. Ujang jeung Otong acong-acongan nyembah bari siduku sarieuneu. Ku kami maraneh dibere ampun ulah rek mindoan talajak matak baribin batan ulin mending ngapalkeun di imah. Tos pisan sim kuring teh tabulaku oyong sakola nyiar ilmu ungkur mimpi kuring miskin waragna awis pisan. Eleuh kutan maraneh teh mani kitu mun hayang sakola isukan ka dieu deui ulah poho bari mawa kadaharan. Ujang jeung Otong ceuring hak silih pelong bunga. Ujang jeung Otong datang ke buruan imah kabayan bari nangkep babawaan bubuahan kadaharan. Mangkabayan sampurasun kuring ujang dongkap deui kuring ge Otong nepangan janji kamari kuring teh hayang sakola nyiar ilmu jeung pangarti. Heula kami lulungu dagoan sakedeung deui eta naon nu dibawa. Kuring mah kue ti kuring mah kalapa. Kabayan curing hat cengkat bari ngarongkong kue tuluy di dahar. Urang dialajar ngitung kami nya guruna sakola mah kudu duit nu penting mah bisa ngitung bisa maca. Kue 3 ditambah kalapa hiji jadi sabaraha? Jadi 4 kudu hiji merenama eta disebut 4. Pek hitung sisana. Tinggal 2 keur kuring anu hiji rek dibikeun ka si Otong. Maneh beulah geuning maraneh calakan syukur tapis jeung motekar terapi ngorehan rizki. Pek ieu sesana jeung mamang kabayan. Mah jung baralik poe isuk urang hanca
arapalkeun kade poho ngitung teh ngalah pikiran milang tata aturan lain keur ngakalan batur lain keur nipu nu lain. Pimulang mamang ditampi hatur nuhun pisan simkuring bunga hate kenging luang bisa milang kana aksara-aksara Tung amalkeun kabalerea.